Besti aslina ieu masak ti isuk-isuk jam 9:30 ieu jam 2 karek di dahar. Ini asa kuriweuh pisan poe ieu. Tadi teh masak pindang salem. Rek diosengkeun cek yang teh bumbuna teh bawang beureum, bawang beras, cengek, siksikan. Kurang ujubarkeun heula pinangna kana teh sok cara ricing duaan di sing hararindeng balalager. Angger kudu dituruban sok ngararamuk gerak keting balaledan. Jadi cari teh mah geus asak we teh si pinang teh nya digoreng nepikeun ka garing. Ayeuna urang ngagoreng bumbuna, bawang beureum, bawang beras, cengek gorengkeun. Kucak-kacek sing asaknya kade mun teu asak mah teungeunah. Ieu mah sing asak we ngagoreng teh sing seungit kitu tah. Seungit asupan cai saeutik. Biasa we bumbuan uyah, pecin, gula, bumbu sedap we andalan tong kaliwat 10 lukma. Kucak-kacek deui tah aya peuteuy nu tadi sesa saeutik asupkeun. Kuduna mah loba ieu teh peuteuyna teh mun loba mah leuwingeunna. Mun geus kitu asupkeun pindangna. Sakedeung kusang kaseng geus jahit we. Pokona mah ieu teh geus kabital geus uruy hayang buru-buru dahar pas dijahit teh ari pek teh naon cing aya tamu. Katurug katutup pagawean di imah can ararangeus. Atuh ieu teh di daharna teh geus jam 2 ti jam 9:30 masak teh. Tapi alhamdulillah nikmat teu beuteung teh geus lapar teh geus kosong besti. Sok cobaan masak pinang di kieu geura besti ngeunah amis gurih sialana. Komo ieu teh mun peuteuyna loba mah 3 papan we beuki nikmat.